Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Wilujeng wayah kieu wargi sadayana kumaha dararama mugi atuh urang sadayana teh aya dina kaayaan sehat lahir sinareng batin atuh nunuju udur mugi sing gera-gera didamangkeun deui. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya danget ayeuna teh urang teraskeun hancagarapan anu jejer cariosna perang Bubat karya Bapak Yosef Iskandar. Atuh urang sami-sami ngaturkeun nuhunnya ka mantena. Oge ku kituna pribados ngajak urang sami-sami jajab doa ka mantena. Mugi mantena nu parantos mulih ka jati kulang kaasa. Sing dijajab oge ku rahmat pitulung kalayan ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sawesiwina mugia sing dipaparin kasehatan kasalamatan tur kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan dikawin pribados bade nyuhunkeun bantosanana nyaeta kanggo nge-share, komen, nge-like, atuh utami nama di subscribe. Mudah-mudahan para wargi meninggali ngabantos pribados. Tu supados teh nyang kolong teuing kana waktos mangai teuing kana waci. Urang gerak kawitan episode genep perang Bubat. Wilujeng ngadangukeun. Tunda lampah iringan ti nagri Sunda. Harita ti nagri Sunda mah keur angkleng-angklengan di tengahing sagara. Ayeuna urang caturkeun. Ratu-ratu sanusantara geus tungkep di kadaton Majapahit. Mahapatih Gajah Mada rengkak paripolahna guligah disagigireun paciun. Merenahkeun upeti ti nagri-nagri nu kungsi taluka Majapahit. Ingetanana ngaran cabang mikiran juru telik nu dipancenkeun ku diri. Beuki raya nu tatanya ngeunaan pancegna upacara jatuh krami beuki karasa tagiwureuna sabot kitu juru telik nu dianti-anti cunuk ka pendopo. Mahapatih Gajah Mada curing hak bari tuluy naik nalek juru telik. Kumaha Mahapatih Gajah Mada teu sabar. Rompongan ti nagri Sunda geus cunduk ki Mahapati. Ceuk juru telik bari renghap ranyu. Purnakeun di pesanggrahan alun-alun Bubat. Kumaha nu geus dipasinikeun. Tekung sing sapirit. Juru telik mada silana. Jugnang tung kecili ninggalkeun pedok. Mahapatih Gajah Mada penceronganana seukeut lir mata heula mencorong kosong ka jauhna luareun pendopo. Irungna nu mancung semu bengkung dibarengan ku halisna nu meh tepung. Mun gerek-gerung matak seunggah pateuteub. Pangawakan Mahapatih Gajah Mada lintuh henteu, puru henteu, malah loba nu nyebutkeun langsing pedah tangtunganana haralung jangkung. Najan geus meunang umur, sakur nu boga karep mulung minantu ka dirina, sama sapamandegan yen Mahapatih Gajah Mada teh kaasup kana dedeg sampe rupa hade. Beda jeung arca nu dipake nyampaikeun leungeun kencana
dina sajeroning dirina ngajentu. Di lawang pendopo eta arca nu purah ngajaga panto teh pangawakana lintuh buyuh yuh pipi karbi panon sipit biwir kanal kadeplik sareretan mah bakal pahili jeung Semar. Teuing arca naon nu pasti sakur tukang nyieuna karajinan keramik di dayeuh Triwulan eta arca teh dijieun contoh pikeun cengcelengan. Mahapatih Gajah Mada nalipakeun dampal leungeunna kana sirah arca bari ngalepaskeun napas panjang jengkat sup deui asup ka rohangan pendopo. Patih Kembar, Patih Banak, Patih Jabung, Rewes, Patih Lembu Peteng jeung Gajah Enggon mapageun ku teuteup kahemeng. Nyabe ula rek menghadap ka Sri Maharaja. Ceuk Mahapatih Gajah Mada ari tuluy ngalengkah panceg muru wangunan kadaton nu teu jauh ti dinya. Patih-patih lian ukur silih pelong jeung papada batur. Kacaturkeun harita uligah Sri Maharaja Raja sanagara Prabu Hayam Wuruk di panumpianana gambar Putri Citra Resmi nu ngagantung nabili telepas tina paneutupna sakapeung sok tembong imutna ngajak imut ka jalma nu dipicangcam ku dirina. Upeti-upeti ti nagri-nagri bawahanana geus teu bisa ngabebenyokeun dirina nu geus teu sabar hayang geura jonghok jeung jinisna nu aya dina gambar. Sabot kitu aya nu keketrok kana panto kamar panumpianana. Saha? Prabu Hayam Wuruk nyentak, "Ula mabati." Tembal Mahapatih Gajah Mada, "Asup paman," ceuk Prabu Hayam Wuruk panto kamar lalawunan muka Mahapatih Gajah Mada asup bari popoyong kodan. "Lenggah paman," ceuk Prabu Hayam Wuruk. Mahapatih Gajah Mada lalawunan gek sila taratib pisan dina luhureun amparan warna beureum ati. "Sinuhun Prabu, urang nagri Sunda teh geus cunduk," ceuk Mahapatih Gajah Mada bari tungkul. "Geus cunduk paman, geus cunduk." Prabu Hayam Wuruk ungah pisan bari brek deku mencongok hareupeun pisan Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada unggeuk sakali bari pamuluna mah teu robah. Kurawed sakumaha beungeut basa keur di pendopo. "Bagja temen ieu kula paman, putri nu dianti-anti geus nampeuna biwir mata. Anak itu mah kula kudu buru-buru nepungan paman." "Ulah sinuhun Prabu." Mahapatih Gajah Mada nyengkatkeun beungeutna bari neuteup seukeut ka Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk ngajenghok, "Naha paman?" Prabu Hayam Wuruk mencrong Mahapatih Gajah Mada di barung ku rasa heran. "Sinuhun Prabu kudu sadar kana tangtungan. Maksud panjenengan kumaha paman?" "Eueuh deui bere Majapahit nu kacida dipunjung dipujana ku paman iwal ti sinuhun Prabu." "Kela paman ieu kula teu ngarti kumaha maksudna." "Teu pantes hiji maharaja nu ngawasa sakuliah Nusantara kudu nyampeurkeun ka Semah.
sakomo deui semahna teh ti nagri nu pamungkas bakal ditaklukeun ku paman. Reja Prabu Hayam Wuruk ngarenjak, beungeutna ngadadak beureum. Tapi Putri Sunda teh pan pipamajikaneun kula paman, piprameswarieun kula, lebah dieu sinuhun Prabu gagabah. Prabu Hayam Wuruk ngaranjuk, bari tuluy jeung nangtung. Paman teu srek nempo kumasil sila kulawarga Kadaton Majapahit jeung kulawarga Kadaton Sunda. Tapi sinuhun Prabu kudu inget, pikeun nancepkeun panji-panji Majapahit ti sakuliah Nusantara ieu lain pagawean babari. Acan mun ngitung nu baruntak di jero nagri Majapahit sorangan kalintang lobana Prabu. Kula ge nyaho, nanjeurna nagri Majapahit lolobana jasa pancenengan paman. Tapi teu perlu paman ngutik-ngutik eta pasualan dina mangsa-mangsa kula rek pinanggih jeung kabagjaan. Mun kitu mah sarua jeung paman teh magatan kabagjaan diri kula. Tu pisan-pisan sinuhun Prabu ampun paralu. Lain kadinya berasna, tapi kur diri paman ieu mangrupa Bang Baluh nu moal hade ditanggung ku sorangan Prabu. Sakumaha geus dikanyahukeun ku sinuhun Prabu kalayan nu sanesna. Paman kungsi medalkeun sumpah di hareupeun para pangakung Majapahit. Yen paman rek reureuh saenggeus paman bisa naklukeun gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo Bali, Palembang, Tumasik jeung Sunda. Tapi urang Sunda teh pan masih keneh dulur urang paman. Demi Majapahit Raya, demi sinuhun Sri Maharaja sanagara Prabu Hayam Wuruk nu agung, paman moal incah tina sumpah amukti palapa. Sunda kaasup kana itungan pamungkas nu kudu taluk ke Majapahit Raya. Tembal Mahapatih Gajah Mada tandes pisan. Paman, panjenengan geus teu ngajenan kana kahayang kulawarga Kadaton Giwari teh paman. Mun paman teu ngajenan, keur nanaon paman bet hayoh bae ngabdi ke Majapahit pikeun ngajungjung tilu ratu. Dikitukeun teh Prabu Hayam Wuruk malieus miceun beungeut. Mun sinuhun Prabu geus teu bisa ngaragap angen paman, tibatan paman kasupataan ku sumpah sorangan, leuwih ade paman marek turun bae tina kalungguhan Mahapati. Moal marengan deui sinuhun Prabu pikeun anjeurkeun Majapahit Raya. Paman, ampun paralun Gusti Prabu. Tada teuing nyerorotna atuh da ajen nagri Majapahit dina panenjo ratu-ratu sanusantara. Mun sinuhun Prabu ujug-ujug umujud ka ratu ti nagri Sunda. Tapi Prabu Maharaja Linggabuana teh pimitohaeun kula paman. Lebah dieu sinuhun Prabu gagabahna. Geus sababaraha kali paman nanyakeun, kunaon nu dipilih teh bet Putri Sunda. Tapi sinuhun Prabu teh surti keneh bae kana pananya paman. Jadi hayang paman teh kumaha ayeuna teh paman? Cuk tinimang paman, demi pamoran nagri Majapahit teu perlu sinuhun Prabu mapageun urang nagri Sunda ka alun-alun bubat. Naha paman? Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna, hiji kasempatan pikeun naklukeun nagri Sunda kalawan babari Prabu. Maksud panjenengan kumaha ieu teh?
Putri Citra Resmi kudu dipasrahkeun ka Sinuhun Gusti Prabu mangrupa upeti. Tanda talukna eta negeri Sunda ka negeri Majapahit ieu. Paman, eueuh deui Gusti Prabu. Ieu wanci nu mustari pikeun naklukkeun negeri Sunda. Mahapati Gajah Mada nembal kalawan tandes. Mun kitu mah sarua jeung rek ngawiwirang ngaran kula paman teh. Sobolikna Prabu, meung pengkasaksian ku ratu-ratu sanusantara. Urang tembongkeun kaagungan Sri Maharajasa Nagara Prabu Hayam Wuruk nu ngawasa sakuliah Nusantara. Mung kula mah paman, mung kula disebut panghianat paman. Tapi ratu-ratu sanusantara moal nyahoeun kajadian nu sanyana Prabu. Nyarahoeunana teh pangna urang negeri Sunda daratang sorangan ka Majapahit geus aya anggapan taluk pastina ge. Ari maksud kula paman, kula teh sieun disebut panghianat ku sakumna urang negeri Sunda. Wah, maranehna geus arasup ka wilayah negeri Majapahit. Maranehna perlu nyaho ieu negeri Majapahit ayeuna. Beda jeung negeri Majapahit zaman Raden Wijaya. Negeri Majapahit ayeuna nyaeta negeri Majapahit Raya nu kakawasaanana sanusantara Prabu. Nah paman, sanggup meruhkeun hate Prabu Maharajasa Linggabuana. Nah paman terek tega kahiji putri nu kukula dipiati tuluy ku paman kudu dijieun upeti. Nah kitu maksud paman. Dina kaayaan sarua salah tangtu urang negeri Sunda moal ngoretkeun mun Putri Citra Resmi dianggap upeti. Tangtu bae sangkan kitu teh maranehna rek dititah bareuntah supaya nyarahoeun kana kakuatan wadia Majapahit. Jadi paman rek ngajorag soma nu teu tuah teu dosa, kitu maksud andika teh paman. Dikitukeun teh Mahapati Gajah Mada nyerengeh semu ngahampas. Mun sakadar ngancam meureun teu nanaon atuh Sinuhun Prabu. Kula badami deui jeung Kanjeng Ibu. Waktu kacida samporet. Mun Sinuhun percaya keneh kana kalantipan paman. Leuwih hade urang cokot jalan nu mites. Mahapati Gajah Mada magatan karep ratuna luk tungkul Prabu Hayam Wuruk ditalikung kabingung. Sinuhun Prabu kudu buru-buru nyieun surat sasayagaan. Bisi urang negeri Sunda teh sabar dina burudagna utusan ti Prabu Maharaja Linggabuana cunduk ka ieu kadaton. Urang geus siap ngasongkeunana. Kula teu tega nganyeri nu teu tua teu dosa paman. Singkirkeun heula kepentingan pribadi Prabu. Tanjeurkeun heula ieu kepentingan pamor negeri Majapahit Raya nu geus diajenan ku ratu-ratu sanusantara. Kaula mah berat paman. Kaula teu sanggup. Keun berat nama paman nu nanggung. Sinuhun Prabu mah kari nyeusup hasilna. Kula teh perlu nyaho paman jalan nu kumaha nu ku paman disebut lantip. Mun utusan semah cunduk paman rek nyaritakeun katanggohan wadia Majapahit oge paman bakal nuduhkeun ratu nu geus daratang ka Majapahit nu ngirim upeti. Tangtu eta utusan semah bakal bareuntah bakal gimi ratu tangtu nage nempo inyana kakuatan negeri Majapahit. Paman moal maksa mun maranehanana teu sanggup ku paman rek dititah baralik deui ka negeri Sunda. Sing inget Sinuhun Prabu, kepentingan pamor negeri Majapahit leuwih penting batan sumujudna kapimitohaeun. Prabu Hayam Wuruk mancrok Mahapati Gajah Mada lira nu disirep. Amanati kula tepikeun kamerangan urang negeri Sunda paman.
eta teh dulur kula, eta teh dulur urang, eta teh pimitohaeun kula nu baris jadi kulawarga kula paman. Demi Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk, demi Majapahit Raya, demi sumpah Amukti Palapa, cek Mahapatih Gajah Mada bari nangtung ajeg, dangah gagah lir Arya Bima. Cak sakitulah dongeng Perang Bubat episode genep. Insyaallah aya waktu urang lajengkeun ka episode 7. Atur nuhun kanu parantos ngadangukeun dugi karengse kelayan pribados ge ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngabantos ku cara nge-subscribe, like, komen sareng share. Atur nuhun sekali deui atur nuhun. Hapunten tina samudaya kaluputan, tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.